Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Pertama nulangkung utama hayu urang sami-sami nyanggakeun puja kali syukur ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwa salamna mugia senantiasa Allah curah limpahkeun ka junjunan alam. Tegasna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mandar ka urang sadayana selaku umatna mugia urang sadayana kenging syafaah di mantenna jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasadayana para sepuh, para tokoh, para ketua DKM, para alimil ulama, sadayana anu teu tiasa disebatkeun nami hiji-hijina. Mugia teu ngirangi kana rasa hormat sinareng ta'dim sim pribados kasadayana. Mudah-mudahan hadirna urang dina wengi ayeuna, kumpulna urang dina wengi ayeuna ngajadikeun hiji sabab wasilah Allah ngahampurakan sakabeh dosa urang sadayana. Amin. Barokah dina pangaosan wengi ayeuna mugia ya Allah ahli kubur urang sadayana sing dihampura tina sakabeh dosa-dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sadayana dina muqaddimah tadi kula ngomong, mudah-mudahan silaturahmi urang wengi ayeuna kukumpulan urang dina wengi ayeuna mugia ya Allah ngajadikeun hiji sabab wasilah urang sadayana dihampura dosa ahli kubur urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lantaran kunaon Bapak seteu acan ieu pangaosan dimulai tadi jeung guru urang geus dipingpin hadarat ka para nabi, ka para sahabat, ka para wali, ka para bapa moyang urang sadayana, ahli kubur urang sadayana. Beres hadarat diiringi ku Fatihah maca kulhu tadi kan nya urang 3 kali balikan. Terus disambung sampaikeun kana la ilaha illallah ditungtungan ku doa alhamdulillahirabbil alamin. Eta teh ya nu nek diomongkeun ge nu tadi ku urang kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sakali, kul a'udzu birabbin nas sakali. Eta manfaat henteu pikeun urang nu hirup ye atanapi pikeun ahli kubur urang sadayana nu tos teu araraya Bapak sadayana. Eta jawabanana sangat manfaat hadirin sadayana. Lantaran mengingat kana dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi annahu qala li Aisyah, Kangjeng Nabi mapatahan ka Siti Aisyah. Siti Aisyah dipagahan ku Kangjeng Nabi. Artina Siti Aisyah eta kasabri anak istrina Kangjeng Nabi. Berarti Kangjeng Nabi teh sifatna salaki, mapatahan magahan ka pamajikan. Doang ka ma'ruf mabagahan ka pamajikanana rek sare teh ya. Atuh sudah rek magahanan orang magahan muka baju mana.
Coba kita salon rada gedekeun tah. Ya, enggak apa perang sa. Salon rada gedekeun enggak apa. Oh nah. Oh nya. Bias burungna eta teh sa. Kangjeng Nabi kasih ti Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'atu asya'a. Mun urang teh mah ka pamajikan ngomong Kangjeng Nabi ge kasih ti Aisyah mapatahan neng la tanami hatta ta'mali arba'atu asya'a. Geura sare nya ulah geura sare lamun tacan migawe opat perkara cek Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah. Doang urang ka pamajikan dia kitu cek urang neng ulah geura sare kumaneh teh ya lamun can migawe opat amal anu ieu bakal dijalankeun opat perkara. Mana hiji cek Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah ulah geura sare kumaneh Aisyah hatta tahtamil Qur'ana sehingga kudu geus ngahatamkeun Al-Qur'an. Bapaknya Kangjeng Nabi mah nitana darapon bae nya Kangjeng Nabi mah ka pamajikan ai urang kaba majikan memesar hayo cacahna goblok urang mah komo pamajikan nyakel HP salakina nyakel HP urang mah teu ejrug beh jeung pamajikan ka salakina ka ari ieu naon kodena ka tetek bangi ka sajabina nya urang mah tani. Kangjeng Nabi mah ka Siti Aisyah ka pamajikan ngaranna neng ulah geura sare lamun can migawe opat perkara. Hiji ulah geura sare lamun can ngahatamkeun Al-Qur'an. Beh endah gitu. Al-Qur'an teh 30 juz. Lamun dibaca kurang ti magrib nepung ka subuh eta. Belum tentu anggeus eta moal. Moal teu ceuli di urang mah. Moal kurang moal. Urang mah kakarak maca ti Fatihah alif lam mim. Karak alif lam mim hamuai geus 70 kali urang. Mantak rarasaan teh rarasaan. Ieu mah dirasa ku awak urang beh Bapak. Urang teh ieu keurana ge bulan ieu pernah encan ngahatamkeun Al-Qur'an. Moal teu ceuli kula. Lain jelema nu beuki-beuki teuing. Lolobana mah hiji udud, kopi, HP urang berda. Eta mah lahar kabeh ge jelma moal kaluar nisbat laki lamun tina rokok, kopi, HP. Eta mah cenah ngomong-ngomong hatam Al-Qur'an teh bledik di kuheu. Nya urang mah asa Nabi moal. Hiji nomor kaduana cek Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah. Aisyah wa hatta taj'alil anbiya'u laka syafa'u yaumal qiyamah. Ulah geura sare kumaneh lamun eta kumaneh can bisa ngaharepkeun ka para nabi pikeun nyafaatan anjeun jaga di poe kiamat. Kumaha carana? Aturan mah teu apal pan. 2 nomor katiluna cek Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah wa hatta taj'alil muslimina radina angka. Ulah geura sare kumaneh Aisyah lamun eta jelema muslim nu aya di alam bumi geus pada ridho ka anjeun Aisyah. Boy urangnya boro-boro ridho ieu ridho urang. Nomor kaopatna cek Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah wa hatta taf'ali hajatan wa umrotan. Ulah geura sare kumaneh Aisyah
lamun can bisa ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Ya Allah ya Rabbi, ulah geura sare lamun can bisa ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Atuh kumaha teh nya? Atuh doang nama kadinya urang. Nya ulah geura sare lamun tacan bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Sampai saiki urang mah can daftar aja. Atuh ulah sare kudu nama ieu urang. Pada khola alaihi salatu wassalam pabakiyat alal firosi hatta atama sholat falamma atama hakolat ya Rasulullah. Pada khola alaihi salatu wassalam terus kangjeng Nabi lebet ka kamar hatta atama sholat sampaikan beres ngalaksanakeun sholat. Falamma atamaha begitu beres sholat cek Siti Aisyah pamajikan teh ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Kangjeng Rasul, padaka abi wa umi amartani bi arbaati asya'a la aqdiru fi hadas saati anna af'ala. Sanyana Bapak kaula jeung emak kaula dikapungkur oge cek Siti Aisyah. Eta nitahan opat perkara eta teh ya teu eureun-eureun ti hubul ge. Eta cek Siti Aisyah la aqdiru fi hadhihi saati an af'alaha. Sampai ke detik ayeuna abi can bisa bae Kangjeng cek Siti Aisyah. Puri-puri teuing eta. Sok sobat. Hiji nomor kahijina naon tadi teh ya, ulah geura sare lamun can hatam Al-Qur'an. Nomor kaduana ulah geura sare lamun eta para nabi bisa nyafaatan ka kumane. Nomor katiluna ulah geura sare kumane Aisyah lamun ieu jelema muslim anu aya sakolong dunia can ridho ka anjeun. Nomor kaopatna ulah geura sare kumaneh lamun can bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Eta cek Siti Aisyah dihubul eta Kangjeng. Mak kaula, bapak kaula eta nitahan eta bae ka kaula sampai ke detik ayeuna kaula jeung Kangjeng cek Siti Aisyah. Eta nu opat perkara teh can pernah kukula dilaksanakeun, teu mampu kaula. Masya Allah, atuh komo urang ya Siti Aisyah bae ge istri Kangjeng Nabi can bisa-bisa. Siti Aisyah eta bapak putrina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq saha sahabat Nabi teu bisaeun. Atuh komo urang. Urang mah nya komo deui urang. Eta Kangjeng Nabi begitu ngadenge caritaan Siti Aisyah doang kitu patabas sama Rasulullah. Eta Kangjeng Rasul bapak sadayana mesem bae. Beda bahasa dohik gumuyuh seuri jeung bahasa patabas sama mesem. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun seurit ya bapak mun ningali tiga gugueun telok doang urang suri ngagakak ha telo. Kangjeng Nabi masuk mesem tak kumaha ya mejina imut-imutna lah. Jadi nyalangap teuing henteu kadeuleuhun tura kabeh henteu mesem ieu mesem teh kitu tah mesem ai urang pan lain mun bahana resep be kaguguk ngagakak eta mah seuri ngaran. Kangjeng Nabi telok Kangjeng Nabi paling mesem be Kangjeng Nabi. Tah ketika eta Kangjeng Nabi nguping cariosan Siti Aisyah doang kitu ti heubeul meletuk ka kuari Kangjeng abi can bisa-bisa cek Siti Aisyah. Eta Kangjeng Nabi tak kumaha mesem be bapa sadayana. Waqala dijawab ku Kangjeng Nabi, he Aisyah kieu neng idza qara'at qul huwallahu ahad paka'annama khotamtul Qur'an. Di mana anjeun maca surat qul huwallahu ahad
pakaannaka khatamtul qur'ana eta sarua jeung anjeun geus ngahatamkeun kana Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil horeng mah yeuh memeh sare ulah sare-sarena bae maca surat Qul heula sakali ge sakali deui mah be nya kayak ieu maca surat Qul eta surat Qul anu dibaca ku urang memeh sare teh ya ganjarana sarua jeung urang ngahatamkeun Al-Qur'an. Nya luar biasa. Coba lamun urang kudu di baca eta Al-Qur'an 30 juz kade di mantak ngosrek eta urang. Atau beja borok asapi abeja sabulan lebih bisa jadi buat urang. Oh mau kau udin gitu kalau ngopi beri pumerematik bagaimana? Hiji tanya, ieu horeng mata. Jadi urang mah horeng eta beh geus teu nganti kudu maca Al-Qur'an aber-aberan. Urang mah geus maca Qul be kudu nek sarete ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eta sarua jeung ganjaran geus ngahatamkeun Al-Qur'an eta cek Kangjeng Nabi. Nomor kaduana cek Kangjeng Nabi Aisyah anjeun diomongan ku indung anjeun jeung ku bapa anjeun ulah geura sare Aisyah lamun etap sadaya para nabi geus bisa nyafaatan ka anjeun. Kumaha carana? Nomor kadua cek Kangjeng Nabi idza sholaitu alayya wa alal anbiya min qabli faqad sorona laka syifa'u yaumal qiyamah. Di mana anjeun maca sholawat ka kaula cek Kangjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tah faqad sorona laka syifa'u yaumal qiyamah. Secara hakikat anjeun geus aya pertulungan tina syafaatna para nabi. Alhamdulillahirabbil dua tah hiji maca kulhu nu kadua maca sholawat. Oh gitu mohon. Nomor katiluna ulah geura sare ku maneh Aisyah lamun ieu jelma muslim sakolong dunya encan bisa ridho ka anjeun. Kumaha liangan karidoanana? Ieu cek Kangjeng Nabi wa idzastaghfara lil mu'minina fakulluhum raduna angka wa idza qultu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjatu wa tamartu. Tuh nomor katiluna di mana anjeun hayang aya dina karidoana sajelma muslim sakolong dunya, di mana anjeun maca istighfar pikeun seluruh jelma mukmin eta anjeun tos aya dina ridona jelma mukmin sakolong dunya. Alhamdulillahirabbil. Berarti orang maca kieu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Tah eta ganjaranna sarua jeung urang keur aya dina ridona jelema muslim sakolong dunya. Ya. Nomor kaopatna ulah geura sare ku maneh Aisyah lamun ku maneh can bisa ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Kumaha? Nomor kaopatna cek Kangjeng Nabi wa idza qulta subhanallah, di mana anjeun Aisyah memeh sare maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjatu wa tamartu. Secara hakikat anjeun ganjarana sarua jeung jelema anu geus ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Alhamdulillahirabbil. Lamun kudu ka Makkah kayu sairah urang berangkat koreng mah dina sare bisa urang ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Bisa katanya bisa. Dina sare bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Wah, cek bapak baki mah aing moal daftar aing. Aing mah pokona marek sare maca ibadah aing mah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sarua jeung ibadah haji jeung umroh. Atuh eta mah ejeug deui eta mah. Nya eta kitu bapak eta.
bayi lamun rek sare teh rek sare ye langsung gedebut pleak bae langsung kerek urang engke heula hiji maca surat kulhu nu kadua maca sholawat ka Kangjeng Nabi nomor katilu maca istighfar nomor kaopat maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar eta kakarak urang sare cek Kangjeng Nabi ai urang boro-boro kadang-kadang bari nyekel rokok ge keur nyekel rokok sare eta gudang dak rokok ge geus bejakna leung ngajletot urang mah tah bapak sadayana ieu leutik pagaweanana tapi gede ganjaranana pikeun di alam hikmah ku urang sadayana opat perkara dina urang rek sare bae ge bisa ngahatamkeun kana Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi nya eta sekelumit tentang masalah hebatna surat Qul huwallahu ahad atanapi surat Al-Ikhlas. Saterasna Bapak hukia ana rajulan aya hiji riwayat aya hiji lalaki maot aya hiji lalaki maot paroa abuhu eta si lalaki nu maot teh ya hikayatna ningali ka bapana fil manami dina impianana jadi ngimpi teh ya pendak jeung bapana pendak jeung bapana dina impian ka'annahu fil jahim wal aglal peuting harita teh ya eta impianana katingali dina impianana bapana keur dikerobokeun ku Allah dina neraka jahanam tah udah menang ka isukna deui berarti malam kaduana kauji sare deui rep sare dina impian anu malam kadua mah eta si lalaki teh sumaro api lailatis saniyah fil jannah bapana keur aya di surga ti ditu. Oh hebat amatnya cek anakna aing aneh bapak aing kamari kene malam ka kahiji mah dina neraka ku aing ka impi malam kadua aya di surga ti ditu. Faqala ra'aitu fil barihah kadza famahadza faqala marra alaina rajulun faqara qul huwallahu ahad salah saqaratin wa wahaba ajrahu lana faqasama alaina fahadal ladzi tarahu nasibi minhu faqala cek eta lalaki teh ngomong kieu ra'aitu fil barihah kaula ningali keur kamari mah bapa kaula diimpikeun ku kaula aya di neraka jahanam keur disiksa ku Allah aiku naon dina malam kadua mah kula ngimpi bapa kaula keur aya di surga ti ditu pamahaza bisana kitu teh kumaha ieu impian teh faqala dijawab eta ku bapana kieu maro alaina rajulun geus ngaliwat ka kuburan saha hiji anak lalaki eta anak lalaki enak jelema ngaliwat ka kuburan ces ka ditu ngan pas tengah-tengah kuburan teh ya faqara qul huwallahu ahad maca surat qul kasabri duka maca qul teh ku sieun ka bongko atuh duka hayang ngeuh be maca kitu bae leumpang teh ka kuburan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus somad sampai kadang kangges lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad lamun urang lumpang teh ka kuburan aya maca qul huwallahu harus ore mah kusieun urang ku ngompod bisi ajurignya maca ngaliwat ka kuburan kumanehna maca surat qul hu sabaraha kali salah samarotin 3 kali Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yakul kufuwan ahad 3 kali doang maca nama wa wahaba ajrahu lana ta ganjaran eta anak lalaki anu maca surat qul hu nu ngaliwat ka kuburan teh ya cek bapana ganjaranana teh dibikeun ka aing mun dihangnya oma eta
Oh gitu. Mata kamaker malam pertama mah dia ngimpi aing teh aya dina neraka. Lantaran anak aing can ngaliwat ka kuburan. Dukarek balik, gua geus balik pengajian. Wallahu a'lam. Malam kadua nama ngaliwat ka kuburan maca kulu eta anak aing tah. Eta ganjaran nu dibacakeun eta ku anak aing dibikeun ka aing ceuk eta si bapana teh ya. Matak dina malam kadua mah aing kaimpi ku dia aing disugakan ta eta ganjaranna maca surat Qulhu 3 kali alhamdulillahirabbil tah urang eta dienggeus tadinya jeung guru urang maca Qulhu 3 kali mudah-mudahan ahli kubur urang sadaya sing dihampur dosana amin sing dicangkeun di alam kubur amin dipasihan rahmat magfirah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal nah nya mata kole mah kitu tah ulah embung-embung eta maca surat Qulhu horeng. Faqasama alaina fahadzal ladzi tarahu nafsi biminhu. Alhamdulillah mun bahasa urang teh mah aing geus menang babagian ti anak aing anu geus macakeun surat Qulhu 3 kali. Komo sampai di atakah kubroan mah. Atakah kubur eta sabaraha? 100.000 atakah kubro eta. Maca surat Qulhu. Mata eta anak anu ngarti mah yeuh bari boga sok hatin ka kolotna atakahan tah kolot urang imah pakaya goblok duit ngobloba imah mewah ai kolotna macan pernah diatakan kuku manehna henteu diatakahan nitah ka batur henteu jaju hook jeung hook bae duitna pajuh perud nu kitu mah ngaranna eta anak atakahan tah kolot urang tah. Ya, kiai abis buka duit 10 juta. Aku lagi lah kemaru kaseri. Ih beneran. Ya, kula buka 10 juta. Pangatakahkeun kubro bapak kula jeung indung kaula. Tuh, 100.000 eta atakah kubro bapak eta. Maca surat Qulhuna. Keur 3 kali bage maca surat Qulhu sakitu ganjaran atuh komo lamun 100.000. Matak diayakeunlah aya ataka subro aya ataka kubro alhamdulillahirabbil sing adet. Oh eta riwayatna hiji seorang pemuda hiji seorang laki-laki anu maca surat Qulhu 3 kali ganjarana dibikeun-pikeun indung bapana sehingga indung bapana diangkat ku Allah tina siksana alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus ya, ngadep ya, kamarut ya, nggak geus meureun. Tuh, saterasna hadis riwayat ti Imam Anas bin Malik mah bapa sadaya. Anin Nabi eta Imam Anas nampi hadis ti Kangjeng Nabi. Annahu qala saur Kangjeng Nabi man qara'a suratal Ikhlas marratan. Saha jelema anu maca surat Qulhu sakali pakaan nama qara'a sulusal Quran saeta hakikatna sarua jeung geus maca sapertiluna Al-Qur'an. Maca surat Qulhu sakali ganjarana sarua jeung maca sapertilu Al-Qur'an. Al-Qur'an aya 30 juz. Cokot sapertiluna saha bisa? Hah? Seperti lu asal jud 10 juz sakali tak waman qara'a marataini pakaan nama qara'a sulusal Qur'an jalma anu maca kana surat Qulhu 2 kali sarua jeung eta jelma teh geus maca Al-Qur'an 2/3 berarti 20 juz. Waman qara'aha salasa marrah sajelma anu maca surat Qulhu 3 kali pakaan nama Qur'an Qur'an kula sarua jeung eta jelma teh geus maca Al-Qur'an sakabehna berarti maca Qulhu 3 kali eta ganjarana sarua jeung urang ngahatamkeun Al-Qur'an alhamdulillahirabbil tadi ku urang ahli kubur urang geus dibere ku urangnya mang dibere kabarokahan Al-Qur'an ganjaran hatam Al-Qur'an sababiah urang tadi maca Qulhu 3 kali alhamdulillahirabbil masya Allah nya
Kok malah mau 7 kalinya? Tuh, waman qara'aha asyara marotin, saha jelema anu maca surat kulhu 10 kali balikan. Banallahu lahu ta'ala banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, Allah bakal ngabangunkeun ka eta jelema hiji imah gedong di surga min yakutatin nu eta imah gedongna teh lain dijieun tina bata, lain tina semen, mantap ngaripukeun mawa kumaha eta. Tapi dibangunna min yakutatin tina inten yakut bapak sadayana. Ya Allah nya. Bari inten yakutna anu warna beureuh nya. Tuh. Lain chat yang lain. Dina hadis anu sejen mah man qara'a suratul ikhlas fil faraid, saha jelema anu maca surat kulhu dina pirang-pirang salat fardu, ghafarallahu lahu wali walidayhi, Allah bakal ngahampura ka eta jalma jeung ngahampura kana dosa indung bapana. Wa maha ismuhu min diwanil asqiya, bakal ditulis ngaran eta jalma dina buku asqiya, hartina jalma anu pilihan Allah. Wa katabahu fi diwanis suada, bakal dituliskeun eta jelma kasupkeun kana jelma anu bahagia dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil. Mantak lamun urang keur salat bising teu timu, teu kabaca, teu katalar alhaqumu, teu katalar alam taro wal asri, teu katalar kuliah kul a'udzu birabbil falaq, teu katalar ulah gati-gati maca kulhu bae. Rakaat pertama kulhu, rakaat kadua kulhu. Pan kulhu bae ai mah teu begug nu sejena mah bisa ai mun kulhu doang. Oreng ganjaran gede eta oreng mah. Nya atuh komo anu bisa bari nu mampu. Nya atuh komo nu bisa imah keur nu teu begug bengen nyahona kulhu doang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kadua kulhu. Ditanya ku batuan geus aing mah kulhu bae, ja bisa eta-eta lain mah. Oreng mah gede eta ganjaranan. Komo nu katalar sabihis mah. Nu katalar alam taro wailul jeung sejen leuwih eta mah keur kulhu be sakitu ganjaranan. Alhamdulillahirabbil. Urang mah nu bodoh ya, nu bodoh nu teu ngaji asa kabantu urang mah, urang mah nya. Nya eta hikmahna urang dina ngaosna wengi ayeuna. Urang dosa dihampura ku Allah, indung bapa urang dihampura dosa ku Allah. Allah bakal mana? Allah bakal maha ismuhu min diwan asqiya, Allah bakal ngahapus ngaran urang dina buku jelema anu cilaka, bakal dituliskeun ngaran urang tina buku-buku jelema anu bahagia dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak hadirin sadayana panginten sakitu tisim abdi, mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana, leutik tapi urang bisa ngamalkeunana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu kapihatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.